termasuk sahwat kahoyong teh lamun pameget mah gaduh istri, lamun istri gaduh caroge, hoyong ibu gaduh caroge atos gaduh abdi mah teh caroge oke. Nu can gaduh ieu mah hoyong nu normal pasti hoyong. Istri resep kanu janten pamegat, pamegat resep kanu janten istri. Nu diharamkeun tujuanna naon? Tujuanana lain karena Allah tapi karena syahwatna kahayangna unggul. Ibu rumah tangga ngalulaan nu janten caroge. Eta teh ku caroge teh dipolototan, raos teh dipolototan. Disentak raos teh. Dipiwarang raos teh. Nah, henteu ketuh dipiwarang teh raos. Sabab naon? Teu raos eta sabab tujuanana jang caroge. Caroge urang teu gaduh pahala. Caroge urang teu gaduh dosa. Tapi lamun tujuanna lain ka caroge mah. Tujuanana urang ngawulan caroge karena Allah mah. Mah kopi alhamdulillah Gusti proyek nambahan. Gitu ya. Alhamdulillah pahala eta teh. Mah iya pang hayang tuang kasihan urang teh tuangeunana. Alhamdulillah deui proyek nambahan. Nah marukan teu pahala eta teh. Ibu teh moal rungsing ada jang karena Allah ngawulan nu janten caroge teh. Tapi lamun kieu mah kopi we jika nu boga duit wae. Itu dia. Mah wae kosorangan. Lamun tos kitu ninyu we kosorangan. Eta teh ibu tos moal gaduh pahala. Sabab ibu ngarasa disika ku caroge sabab ibu tujuanna ngawulaan caroge sanes ngawulaan Gusti. Jadi tujuan